Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dagu sadayana urang masih kena tiasa petupang dagu deui. Tiasa sesarengan di suksanos mung di Jomantara ngelangkungan channel Londok Salto. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang teraskeun dihanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna tungkek karya Aukok dina dinten ayeuna teh bagian anu kasalapana. Mudah-mudahan koena ieu acara dongeng teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu panggebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana. Di mana wae ayana di sukulakna di siklukna anu sami-sami mika cinta tur bisa mika resep kana seni budaya Sunda eta-eta ngamumule seni urang seni tradisional Sunda. Mitra sapada teu nyangkolong tingkana waktos mangga aturang dilajengkeun ieu dongeng Sunda teh tong hilap di subscribe, di like, di komen. Oke, dibagikeun ke media sosial pada channel ieu tetep aya tur tiasa masih hiburan-hiburan anu langkung sae deui kanggo mitra-mitra sadayana. Mangga atuh mitra ulang dangukeun aya dongeng Sunda teh dina jejer tungkek karya Lujeng Adam Brung. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Gawat. Mangkarna harita neuteup ka Pak Ustad. Maksudna gawat kumaha Pak Ustad? Waduh. Ieu budak teh jigana dikakalakeun ieu. Dikakalakeun ku lembut. Jigana ieu budak teh boga masalah di lemurna jigana ieu. Tapi kakeun ditutur-tutur ku lelemut ieu. Ditutur-tutur ku curig marakayangan. Terus kada kumaha tuh? Barangkali kitu harita katingali. Dadang anu memang ngareret. Dadang anu sorana memang jadi sora awewe, teu deui sora dadang. Cikik sora dadang harita nyingkikik. Mani kukur ayeuna keranan sararea. Sararean we didinya tangtu we. Reuas. Ibu-ibu mah komo meriting jararit segala rupa beriting nararangkeup kana jadi salakina masing-masing. Anu diuk tina pager langsung asup ka pakarangan ngadeuketan balad. Allahu akbar la ilaha illallah. Aduh, Ustad. Kada kumaha itu Pak Ustad? Tenang. Makhluk anu makarakayangan. Saha sabenerna anjeun teh? Saha anjeun teh sabenerna? Kunaon? Make jeung ngaganggu ka jalma anu teu tuah teu dosa aya naon sabenerna? Dadang harita neuteub seukeut ka sararea. Dadang anu geus kaasupan ku roh atanapi ku makhluk anu nyingseunanana. Dengan dadang katingali harita gerak. Geus kitu dadang harita nu make baju langsung dibukakeun. Gerak. Dadang harita dibukakeun nu saterusna. Eta jalma ngoet kana dadang sorangan. Gerak. Cer. Getih tina dadang harita nepi ka ngucul. Kurang ajar manusia. Ieu jalma nu ninggalkeun kana tanggung jawab. Kadenge eta dadang anu ngomong di sora awewe. Majarkeun teh cenah
jalma anu ngaran Dadang memang tanggung jawab dina segala rupa. Ari ngahing-hing ceurik sararea ting carileung tur bingung. Bari neuteup kana jirim Dadang anu beuki lila beuki ngaleket teh. Antukna Dadang harita bru. Dadang namru anu geus jelas. Dadang anu geus teu inget di bumi alam. Awakna nu baloboran ku getih lantaran dikoet ku diri sorangan. Sararea harita neuteub kana awak Dadang anu geus ngagoler. Hurung lampu dak dumadak padahal mah tadi teh geus pareum hurung deui, pareum hurung deui. Ayeuna hurung anu teu pareum deui. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Mangkarna kumaha Pak Ustad? Wayahna yeuh. Dagoan heula di dieu. Eta mah Mang Didi. Muhun Pak Ustad. Coba kasus ieu laporkeun euy. Sabab jigana ieu kasus teh aya hubunganana jeung pati Maksud Bapak teh Dadang geus ngabunuh kitu kumaha? Wallahu alam. Ari Dadang geus ngabunuh eta wa kumaha. Tapi nurutkeun tadi jeung makhluk anu asup kana ragana Dadang memang kitu. Nyebutkeun ieu jalma teh teu tanggung jawab, tapi wallahu alam naon anu jadi teu tanggung jawabna ku Dadang. Ayeuna mah leuwih hade kudu dilaporkeun kana berwajib we. Supaya bisa kadetek naon-naon. Tapi Pak kumaha pami Dadang teu nanaon? Ya eta mah teu nanaonnya alhamdulillah syukur, tapi lamun misalkeun jalma ieu jalma jahat cok. Berarti artina urang geus sarua jeung nyumputkeun jalma jahat lain. Nya tuh mending oge kitu, mending oge laporkeun we tuh. Hareup ka kantor polisi. Isinya aya kejadian anu naon-naon. Yang meureun lamun eueuh nanaon sarua jeung urang ngalindungan meureun ka Dadang. Sararea hari tengah ulang. Tapi nu antukna sarua satuju pikeun ngalaporkeun kejadian eta sabab ku jalma biasa memang teu kanyahoan. Aur Dadang kitu kieu ai geus puguh mah dilaporkeun kana maha anu teh kanu berwajib. Puguh ditangani lamun nya teh mah Dadang boga kasus. Tapi lamun teu boga kasus oge nya alhamdulillah keur urang warga dinya mah. Hartina Dadang bersih. Harita anu ngaran Didin jeung dua baturna harita ngingking nu batur maksudna arek kalaporkeun ka kantor polisi. Lantaran manehna ge ngarasa kaganggu ongkoh warga di dinya. Dengan Pak Ustad harita ngaleos lantaran manehna arek salat heula anu kebenaran magrib. Sanggeus beres salat Pak Ustad ka dinya deui. Sedengkeun Didin jeung sabaladna harita init ka kantor polisi anu memang aya di jalan antara. Motor harita eureun dihareupeun kantor polisi. Ditanya itu ieuna. Nu antukna laporan diterima ku polisi. Polisi oge aya duaan harita datang ke tempat Dadang. Sanggeus pariksa itu ieuna polisi ningali identitas Dadang. Anu tetela Dadang teh geuningan urang Ciamis, urang Cikoneng. Para mitra kaum dangu sadayana. Sanggeus polisi mariksa KTP jeung sajabana anu dipimili ku Dadang. Polisi harita ngalaporkeun kejadian eta ka atasanana. Konfirmasikeun tangtuna meureunan ka di mana Dadang asalna. Polisi dina peuting harita ngamankeun Dadang dibawa ke kantor polisi. Dadang anu dina peuting harita sulang seling asa inget asa henteu.
Dadang di bajuan nusa terusna ditaikeun kana mobil ke polisi, dibawa ke kantor polisi, diantarikeun ku Mangkarna. Mangkarna di jalan harita ngomong ka Dadang, Dadang kudu bisa celeumeut teh hungkul. Teu ngomong sakemek oge. Aneh, Dadang siga anu teu ngadenge. Polisi harita nanya ka Mangkarna anu diuk dina jok tukang. Bapak teh saudarana? Sanes Pak, abdi mah tatanggina. Ngan Dadang teh ngontrakna sareng abdi teh di dieu. Nyamun jantan kontrak di dieu gitu, maksudnya di kontrakan Pak Idris teh. Di kontrakan Pak Nun gitu, Haji Nun. Ya, di sana ku abdi gitu, da margina karunya anjeunna teh di Cicaheum kapungkur teh. Ulang nyari taros gitu. Oh. Emang kumaha gitu Pak ieu Dadang teh? Sabanarna ieu Dadang teh kasebut jalma anu keur diteangan Pak. Anu nuju di pelarian di kota Ciamis Pak. Di pelarian? Sumon. Emang kasusnya naon Pak? Ngabunuh atau napi? Oh, sanes Pak. Numutkeun pemberitaan di kepolisian Ciamis. Saudara Dadang ieu teh memang istri sanes istri nanya. Kabogohna Dadang teh adu namina Sri saurna nuju hamil anu kasebat nanya gantung diri akibat Dadang anu teu tanggal walar cenah Pak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Oh, jantan kitu kasusna teh Pak. Atuh panginten anu nyingsieunan we ka Dadang teh panginten buah-buah rohna eta nu ngagantung panjenengan Pak. Walau alam Pak. Kepolisian keterang perkawis kadinya. Kan anu jelas ieu memang bisa disebatkeun tersangka oge Pak. Margi parantos nelantarkeun kabogohna dugi kakeun ninggal. Cep harita Mangkarna harita jemput. Dina hatena Mangkarna asa percaya teu percaya, tapi memang eta kenyataan. Dadang disingsieunan hirupna teu tenang. Lantaran kabogohna anu ngaran Sri cenah cek polisi anu keur diteangan Dadang teh di kota Ciamis, eta khususna di Cikoneng. Anu ngalarikeun diri ayeuna aya memang kapanggih di Bandung diantepna. Mantukna perjalanan nepi ka kantor polisi. Mangkarna ngajak nganterkeun ka dinya hayang apal itu ieu. Geus ngobrol panjang lebar Mangkarna oge harita nanya ka Dadang tapi dari tengah. Nu antukna Mangkarna ku polisi harita tah mulang. Sabab Dadang ayeuna aya dina tangan polisi. Kakocapkeun isukanana Dadang anu dikirimkeun dibawa ka Tasikmalaya ka Ciamis. Lantaran kasus Dadang memang di Ciamis, benang di Tasik. Serahkeun ka kepolisian di Ciamis. Tetela benar. Naon anu dicaritakeun, anu dicuriga ku polisi. Yen Dadang sajalan terahna ngaku kami sadar. Dirina dipenta tanggung jawab ku hiji wanoja anu jadi kabogohna nyaeta Sri. Dadang teu siap. Mantukna Sri bunuh diri ku jalan ngagantungkeun diri kana tangkal jamu alias tungkek. Jadinya loba jirim-jirim anu nemongan boh di lemurna, boh di imah indungna, atawa di imah bapana. Leuwih cilakana deui Dadang anu memang siga anu selang-seling ayeuna. Kadang hideng, kadang henteu, kadang ngajawab, kadang alias teuing kunaon, alias siga anu miring, alias rek. Nu antukna kasus Dadang harita kaungkap sakabehana. Dadang oge daek-daek kudu ngarengkuk di penjara. Lantaran kasus anu memang ngajerat manehana. Lain Dadang anu ngabunuh, tapi Dadang memang teu tanggung jawab anu ngakibatkeun kabogoh anu ngaranna Sri kalayang
lantaran kekuat nahan era lantaran dirina ke kakandungan ku perbuatan Dadang. Dadang diasupkeun ka penjara. Inung jeung bapakna geus ngusahakeun supaya Dadang teu di penjara. Tapi memang bukti ngarah tetep ka Dadang. Kasus ditutup, Dadang diasupkeun ke penjara. Teu bisa ampun. Sanajan Dadang tengah bunuh, tapi Dadang tetap di penjara selama 7 tahun. Cenah polisi dipotong tahanan. Waktu anu beuki nyerelek di kampung Cipancar karasa nah kumaninah deui. Itu ieu. Si Mas tukang baso anu geus wani deui dagang baso balik peuting ngaliwatan astana. Anu disebut astana makam Junti. Geus tara deui aya nu ngaganggu sanajan balik ke tengah peuting oge. Hare-hare jempe kawas biasa. Sararea warga di dinya tentrem ayem gangguan di sisi tieu. Para mitra kaum dangu sadayana. Cag atuh ieu carios teh sanaos henteu dugi ka sababaraha episode mung 8 episode. Tapi alhamdulillah carios tungkek parantos tamat, Dadang parantos di penjara. Mudah-mudahan carios ieu teh sing ngajantenkeun panglibur kana kalbu we nya. Panggebrah kana mana. Panaos sakedik, mudah-mudahan ieu carios teh sing nyomangetan khususna kanu damel, anu di pabrik-pabrik, anu di perusahaan-perusahaan, para supir, kondektur atau naon, anu resep kana seni budaya Sunda nyaetana dongeng tungkek atarapi dongeng-dongeng anu sanesna anu aya di Carsun Bakekok, anu aya di Sisma Bakekok, anu aya di channelna Londok Salto. Mangga di subscribe supaya channel ieu langkung majeng deui. Aukok aya naon Minah? Naon geuningan dongeng teu dugi ka sabaraha judul sabaraha episode mau nepi ka 8. Ada geus beak atuh caritana geus we. Nepi ka jam nepi ka 8 episode cukup lah. Terus kantorna naon atuh? Insyaallah dina dinten enjing mah mitra-mitra urang diteraskeun nya. Kana kecelakna Cimata Panganten. Kecelakna Cimata Panganten dina dinten isuk dina dinten enjing. Enjing, sanes enjing atuh enjing. Nya eta. Aduh. Kunaon atuh? Meni hahahuh wae. Ieu teh puh keur nyeri huntu coba. Nyeri huntu? Nya. Obatan atuh matak oge. Aparan geus diobatan. Emang make obat naon? Cukup we nyeri huntu mah gayem bala-bala we. Bala-bala ti mana? Bala-bala celis. Kan lihat matak coplok kana huntu teh da. Piraku Nya. Canten dina dinten enjing teh bade ngagarap. Dongeng anu enggal. Dina jejerna kecelakna Cipanon Panganten. Sedih tiga namanya. Sambil jurig gitu. Ya dangukeun we. Jurig nya sanes. Ngan inti nama judulna kecelakna Cimata Panganten gitu. Masih penasaran. Penasaran syukur. Kan kade atuh da. Kade naonna? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mangga kalebet ki. Saha? Geuning si Abah. Wih di mana eta geuning mani? Kos useup Abah teh. Useup di mana, Bah? Siapa masuk aneh-aneh. Useup di mana, Bah? Di sawah batur. Astagfirullahaladzim.
Sudah sawah batur. Untung tadi bentur ke bah. Ya ente atuh. Ya geuning hasilna menang loba bah. Menang naon gitu bah? Ya. Tah, ye tah anak orang empok. Astagfirullahaladzim. Nah geuningan keuyeuk punggul bah. Udah kuyup oge atuh da si jang cenah mah ceuk si emak cenah hayang naon teh renos kuyup. Lain renos atuh mah bah meureunnan. Naon atuh nya ngaranna teh? Keuyeuk. Keuyeuk mah lain di renos atuh kumaha atuh nya? Sok dihijikeun jeung tahu teh geuningan dipais mah. Kitu teh lain bah. Nya juga nama. Nah ditahan Mang Uti gitu. Si Uti haram janda si Uti mah memang. Kaing sok ditah rupa-rupa wae. Heula hayang goreng senal. Ayeuna hayang renos keuyeuk. Kasebelan memang si Uti mah. Si Abah maulah sok kitu atuh Abah. Kitu-kitu ge kapan mau Uti teh. Istri emak, istri Abah anu satia atuh mau Uti teh. Satia nama Satia. Tapi aing pas dina Facebook. Abah boga Facebook. Boga kolot-kolot kawas ge Abah teh boga Facebook. Saha tuh Abah dina Facebook teh ngaran Abah teh? Urang temenkeun sareng anu ici atuh. Ngaran Abah teh dina Facebook teh. Jimmy. Saha? Jimmy. Piraku apa? Abah teh piraku ngaran Jimmy. Nya kunaon aing ngaran Jimmy dina Facebook. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Bauti, mangga. Mangga Bauti, waalaikumsalam. Sok kalebet atuh Bauti. Si aki-aki nurus tuh yang kasebelan make jeung aya di sagala rupa. Mana si keuyeuk? Bah, keuyeuk cenah mana bah? Naon Syauti? Keuyeuk mana keuyeuk? Keuyeuk. Aya ieu sia keuyeuk mah. Make jeung teu gablek ka era make nyusul-nyusul neangan keuyeuk deuleun. Dasar aki-aki lurus tunjung sia. Tadi aya awewe asup kana Facebook maneh. Nyakeun bae atuh. Make jeung gaya-gaya sia make kacamata segala. Make jeung da. Make fotona teh urang Korea segala rupa. Siapa? Nipu berenang. Tanya Abah. Abah make foto Korea, urang Korea Abah. Kapanan aing teh ngaran Jimmy piraku teh centul aing dina Facebook kawas kieu ngaran Jimmy deuleun. Alah, teuing atuh Abah make ngaran foto. Jeung fotona make foto orang Korea segala rupa di atuh. Ada majirim Abah we atuh. Ajang kelek dina Facebook. Dasar si aki-aki kasebelahan. Balik. Heula sia teh Uti. Dasar kasebelahan sia. Bah, entos bah. Wih. Ek naon di sia Uti make jeung nita balik ka aing segala rupa. Pokona mah balik enak. Balik. Aduh. Diculi aing mentong dibetol kawas kitu sia. Engke pegat dulu. Sabodo teh aing pegat teh ceuli oge lah. Anja datang keranan make jeung ka dieu segala rupa. Mau ditenging galak atuh karunya ka si Abah. Cara kita korangna geura. Ini keuyeuk pungkul aya sabaraha hiji eta keuyeuk teh bah. Teu kaitung ku aing saeuci. Ci. Hana bah? Boga kopi sia. Aya bah kopi mah. Akang rek kopi ah. Nya, agar kopi we. Cik atuh ukok aing dedengean teh tadi keur nyetel YouTube euy. Dedengean teh cenah di Londok Salto make jeung carita jurig tamat sagala.
karasa 8 episode sia teh. Nya bah, haja ku ditamatkeun. Sababaraha ganti ku dongeng nu anyar bah. Emang dongeng naon sia nu anyar teh? Aing ngadengekeun. Nya eta dongeng naon atuh nu anyar teh? Memang Nini jeung Abah sok ngadangukeun channel Londok Salto gitu. Nya pugun ini oge saban peuting sok kadempengan aya sieun ku jurig aduh ampun teuing. Eta geningan aya ta urang Cilincik. Sieun cenah kan ku jurig mah cenah kitu. Oh nya. Tur nuhun we ka urang Cilincing anu tos lebet ka grupnya maksana teh atos berlangganan kitu nya. Atos ngiring panabitna Londok saat sisma Bakeko, Sarsun Bakeko, alhamdulillahnya. Insyaallah panginten dina dinten enjing mah urang diteraskeun nyaeta ku jejerna teh bah nyaetana kecelakna Cimata panganten. Kecelakna Cimata panganten. Ke. Curiga euy. Buat jurig deui wae. Amina cenah jurig nya pasti aya we bah jurig-jurig mah. Sanaos henteu saban dinten jurig oge. Aing mah sok resep pisan euy jurig ge sabenerna mah. Resep genjrengna. Lain. Aukok. Anda. Euy. Sok loba jalma teh nu komen itu nu komen ieu nya. Bae komen mah alhamdulillah we sih komen. Penting mah komen positif pemerintahan bah. Kan hanya akal we euy. Naon hanya akal. Yang gura-giru loba ieu. Kenal teh. Kenal. Subscriberna. Breakerna yang gura-giru loba ieu juga namanya. Mudahan we dinten ayeuna sing namihan deui bios sing namihan 1000 oge. Nyatur sing namihan sabara-sabara kayaknya urang mah kumarima we. Berarti meureuh namihan teh penginten resepkeun nya. Margi age sanosir kalepatan tina ngadongeng teh. Sanes kumaha Kang nama kahiji teh ngadongeng memang teu ngotek. Kedua-duana memang ngadongeng teu buku. Jadi pami aya kacaletot nami nalepat patukeun atawa nanti kumaha. Aing nyuhunkeun dihapunten we ka sadayana nya. Parantos teu nyaman dina ngadangukeun dongengna. Mudah-mudahan we kaditu nama sing eces centre dina sagala rupina kenging aya pahili itu yeuna. Hoyong nama hoyong. Kok. Ngaku naon atuh lain dibukukeun euy. Dongeng teh. Samemeh ngadongeng teh nulis heula jadi teu pararoho. Samemeh ngadongeng teh. Sanes teu hoyong. Ayeuna ngadamel teh bahasa sakitu lamina. Ngadamel buku teh sakitu lami we pokona mah. Sedengkeun abdi kan sadinten teh 5 judul 5 episode di Londok Salto 1 episode satrasna di namina teh di Sisma Bakeko oge 2 episode teras di Sarsun Bakeko oge 2 episode janten dirahaya waktosna abdi karena nyerat bah alasanna kitunya hoyong kacida nyerat pados eces centre dina nyariosna nyebatkeun nami atanapi lemur atanapi naon teh teu pahili teu pabeuli gitu. Dari teu ngotek masak kumaha ieu naon gitu we. Aya pabeuritna, aya kolengna, kalap nuju kadongeng. Margi kasebatkeun nyiptakeun bari langsung direkam milari inspirasi secara spontan. Sareng hoyong istilahna sadayana biasa nyaman. Panginten ti episode ka episode teh kaparan kedah nyambung panginten Pak. Tapi bener euy na sagitu nama. Entos atuh bah. Ayeuna mah
eta geura canak we keuyeub ke bumi geura pais geura di naon atuh dirujak dina eta teh dina naon atuh namina teh nya. Geus atulah geura disebutkeun namina manaon atuh. Anu penting mah eta we rujak keuyeub entos gitu. Abah naon sia ti begeroan wae aing aya di dieu teh. Ayo balik ih. Ih. Kunaon ari ih teh sok make wae tut atuh Aka. Aukok. Kunaon ari aukok? Naon kunaon uti icih Nya kunaon ari ai aukok nyebat ih. Sok ditungtungan ku dut naon sih? nya panana aya ari ih teh aya lawan nya teh dut lamun Amir di mana-mana ke Amir mah tomat gitu. Mun ayeuna mina Amir pasti tomat ka ditu. Jadi Amir tomat gitu. Kami ajen. Ejen Junkal. Oh, gitu. Katara nami-nami rerencangan akang. Gitu. Mi iret peteri. Jadi dibalikeun gitu. Ai rete urang mana teh? Urang babakan priangan. Gitu. Si ganteng kalem teh geuningan. Yang pernah kebiasaan namanya iret. Teri. Iret. Nya dibalikeun. Urang babakan priangan cobian geura sok. Taroskeun namanya iret di babakan priangan pasti aya geura. Jika nabi mereka babakan priangan atuh ah. Awas tah eta. Naon? Eta katincak. Ih. Tuh nya sok pakat tadi gitu teh. Naon teh ya? Nya ieu hidut. Kang. Awukok. Selaras tempat nyarios kenaon si anjing teh. Antina carios kecelakna cimata panganten teh. Ya pokoknya mah nyarioskeun hiji panganten anu memang ditinggalkeun kudu jadi carogena penginten. Maot. Ya enjing we kupingkeun maot kabur naon ngan intina mah panganten teh salah saurangna duka awewena duka istrina duka pamegetna bakal ngecerakeun cipanon we duka keluargana itu intina mah. Oh, gitu aja. Eta ayo aukok dengan naon namina jantan aukok. Ya ieu geus tahana saha atuh namina? Misalkan atuh Rendra atuh. Ali mah tos raeuseun aukok we dilahir ge ka ayeuna ge aukok we. Ah gitu. Naon? Jadi beuteung Kang. Jadi beuteung? Teu ke kandungan. Teh atuh. Ni sok naon teh? Kunaon? Nya teh kunaon? Mane asal lungsek ieu bukan awak. Emang kunaon gitu? Ya, tadi teh skala suluh puguh. Emang masih kena disuluh di bumina aukok teh? Gitu sih. Suluh kanggo disau. Disong sawah. Iya. Hoyong ih. Kemana? Kesong sawah. Ek naon? Ngarujak. Ngarujak naon? Ngarujak naon we? Yai, sok naon teh. Ye. Emang naon gitu? Nya teh naon. Aukok. Salam-salam atuh. Oh, nuhun. Alhamdulillah hatur nuhun pisan kasadayana wargi-wargi khususna anu parantos subscribe-nya anu kan acan subscribe oge mah ngatina. Diantawisna aya urang Tanjung Priuk, Ananang Sonjaya hatur nuhun pisan Kang Anang Sonjaya. Aya oge urang Bekasi, alhamdulillah hatur nuhun pisan ya urang Bekasi. Aya urang Cikarangna, hatur nuhun pisan urang Cikarangnya. Urang Karawangna sia. Kang Wawan teh urang Karawangnya. Mohon orang Karawang, saya mut mah. Aya oge anu teh Cilincingna Jakarta. Mohon tadi ini. Mohon.
aya oge anu ti Sulawesi Selatan saha namina hilap deui. Aya oge Teteh Sunarti ieu nanti Pangandaran atur nuhun pisan anu tos manco mang tahun-tahun. Aya oge anu ti Riyadh Saudi Arabia asli Cianjur. Hilap dina mina. Wios. Aya oge anu ti Surabaya, alhamdulillah hatur nuhun Surabaya. Aya oge ieu deui nya anu ti Tasikmalaya, Karangnunggal, Sindangkerta, Cipatujah, Gunung Sabeula, Ciogong, Sabeulit. Halo, apa kabar? Waduh, apa kabar? Halo, apa kabar? Urang Sabeulit, urang Sindangkerta, urang Cipatujah, urang Cikawung Ading Pamayang Sari. Kadituna panginten ka Cidadap, kadituna di ka Cikalong, kadituna di ka Pangandaran pangintennya. Kalau pagenep kaliwat pangintennya. Nya. Salamnya ka sadayana nya. Urang Cikatomas oge, ka urang Cayur. Hatur nuhun pisan. Ka urang Puspahiang hatur nuhun. Ka urang Cililin oge hatur nuhun pisan. Ka urang Bandung, ka urang Dago tah. Urang Dago hatur nuhun pisannya. Ka urang Dago anu satya satuhu tah. Ka urang Kuningan oge hatur nuhun pisan, ka urang Cirebon hatur nuhun pisan alhamdulillahnya. Kum ieu mah kasadayana hapunten anu teka sebat nami insyaallah dina dinten enjing urang sebat nami nanya. Hatur nuhun pisan sadayana.